Sampurasun. Alhamdulillah sareng akang sa Kang. Kang Solihin, Kang Solihin. Ieu di larasan kampung naon namanya teh? Kampung Tarepep. Orai Tapak, Kampung Tarepep, Orai Tapanya. Bari diayakeun acara naon itu, Kang? Pembukaan Orai Tapak. Pembukaan Orai Tapak. Yah, Peresmian, Pak. peresmian. Dia lokasi enggal. Atau selami lokasi mumung ke selami teh Pak. Ayeuna ieu deui bangkit deui. Alhamdulillah. Jadi Orai Tapak bangkit di dona. Orai Tapak udan deui, Pak. Orai Tapak hudan deui. Ya, pemirsa Dasibi, kebetulan kami lagi ada di suasana peresmian Orai Tapak. Jadi di sini dibuat dikemas jadi tempat wisata. Iya. Namanya Orai Tapak. Udang deui. Hudang deui. Udah sasarangan Orai Tapak hudang deui yuk. Orai Tapak hudang deui. Arif sudah ada di lokasi daerah Orai Tapak. Orai Tapak. Dan pada hari ini konon katanya Orai Tapak ini lagi diadakan yaitu opening tentang pembukaan lahan di sini. Lahan jadi tempat wisata ya. Ya. Dan kebetulan kami ketemu dengan ketua panitia pelaksanaan juga sesepuh yang pertama dari ketua panitia. Siapa namanya? Firman. Pak Firman. Tepuk tangan buat Pak Firman. Abah Buye. Tas tebiri di kamar satu situ saja Kabupaten Bandung. Sanes aye Abah U. Abah U. Oke. Urang alih kana Wanda Sunda garapan babasan anu kalintang dinyana sareng daerah hiji kabingan kitu gua mudah-mudahan sejanten gelar kaasih dengan para panitia harus semangat nganggo acuk biru jeung hideung. Tepuk tangan untuk para panitia sadaya. Dia Pancasila di mana ya? Di Makarmanik. Makarmanik Putra daerah. Asli putra daerah. Alhamdulillah. Kang satanya para sesepuh ya. Ayo harus akan dulu. Ketua panitia pelaksana Kang. Dia garapan seberapa sih ya Kang? Ieu teh kirang langkung ilustrasi. Filosofi rencana anu digelar teh teh. Mohon. Ku sadayana RW atau di desa atau gimana? Ieu teh janten semua lapisan elemen masyarakat. Alhamdulillah. Diri ngarojong. Mohon. Kang, kumaha tanggapan Akang dina kagiatan ieu openya urang tos kagungan tempat kanggo wisata. Kumaha tanggapan Akang nih Kang? Jadi mudah-mudahan kapayuna ya masyarakat langkung tiasa kerjasama sareng Orai Tapak teh mudah-mudahan tiasa janten role model di desa. Wah, mantap, tepuk tangan dong. Kapayuna sanes ngan sokor Orai Tapak tapi kumacarana Desa Mekarmanik menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Bandung. Mantap. Dapat MP laras pisan saur Pak Ketua Panitia Pelaksana. Wah, segar masyarakat tiasa urang berdagang di lokasinya masing-masing. Mohon. Temongkeun khas tuanganna masing-masing hatuju. Hatuju. Sesuai dengan mencari ikon Kabupaten Bandung. Paneung jadi tenaga gede. Jadi Kudu dipedaskeun. Kudu dipedaskeun. Jargon nu tadi teh sakali deui. Yuk. Makarmanik asik Orai Tapak berhasil. Harapan kapayun kumaha tadi? Janten harapan kapayuna mudah-mudahan Desa Mekarmanik ieu terutamanya dina roda ekonomi langkung majeng deui gitu. Soalnya kan Desa Mekarmanik teh salah sahiji desa di Kecamatan Cimenyan anu memang tepi ka soreang. Eta. Jadi hoyong mandiri dengan Hoyong mandiri. kakak tuh tebihna ieu. Mohon soalnya lamun nyarioskeun Kabupaten Bandung salami ieu apalna Bandung Selatan Ciwidey, Arjasari. Tapi Mekarmanik ongko Kabupaten Bandung tapi mun ditanya di mana Mekarmanik jelema eueuh nu apal. Tapi sana sirik demi ngarojong ka pemerintahan. Demi ngarojong ka pamarentah berarti orang kudu mandiri jeung maju. Orai Tapak berhasil. Orai Tapak Berhasil. Kang, empra ka ketua panitia. Nuhun Kang. Alhamdulillah. Tinggal kemana mudah-mudahan kami Hadas TV. Kumaha tentang media ya? Cuplikan media suming ka di Hadas TV. Nah, mudah-mudahan panginten ku ayana Hadas TV biasa langkung ngangkatnya kana pamor ieu Orai Tapak teh oge Desa Mekarmanik panginten supaya langkung kakoncara deui. Amin. Jaga-jaga mohon doana karsan Hadas TV tos dana di kita. Sono ieu. Kayak seueur deui nya rekan-rekannya urang ngawangkom deui. Izin pangasa. Mangga. Sepuh Bapak ye kumaha teh sobat cingkuring karsan waktu Kabupaten Bandung ngokolakeun di bidang situs kesejarahan sareng mantena uas sumping ka daerah Banten sareng Pak ieu teh ya. Nyumpingan naonnya silaturahminya. Mah rencana naon ieu teh gebyar kieu rentengan para di sarumping sadayana Pak. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah penggawitan untuk kenurun ka Hadas TV untuk satu lebih ngaliput kami di acara
panginten opening. Duduk balik deui. Orang Tapa pangintennya anu mana orang Tapa teh kusimuling sok bewarakeun upami aya di tataran Kabupaten Banten teras stamina tentang cagar budaya. Margi orang Tapa teh ngagandungan sejarah anu ngalegenda khususnya di masyarakat. Kiwari panginten ngalakuan simkuring ieu orang Tapa bade dimulai bade dikembangkeun deui supados kembali deui asli seperti kapan. Abi katanya pun Adi tadi rencana tujuan nanon gitu janten ngamandirikeun masyarakat di bidang ekonomi sekali sia. Sok masuk urang teh ka soreang kumaha Bah. Eta ieu kumaha jalan lalu lintas di perjalanan kumaha Bah katingal. Dia tadi gua ambil di Sorolo tadi di dia ya. Jalan alhamdulillah tadi masih awan. Bah kumaha ya? Aya kahoyong kumaha? No mawe panginten ngalangkung ahdas tapi mudah-mudahan ieu beritana dugi kana meja bupati. Margi ieu teh panginten ajan Pangkalerna sisi tungtung leuweung Pangkalerna ieu teh makar manik teh kitu nya. Teu ditu teh aya di kampung ieu teh langsung leuweung. Ulah dikakantunkeun. Margi di dieu panginten warga bedas kitu nya. Emprak. Iya jalan fasilitas infrastruktur kanggo pawareta supados masyarakat Makar Manik, masyarakat Kabupaten Bandung tiasa mencicipi hasil pembangunan, nyuhunkeun bantos kan kabedas ieu Orai Tapa supados dibangun kanggo wisata sarusan. Alhamdulillah. Tapi sanes bade demo sanes. Tanya antara anak ka bapak. Nah, eta. Mudah-mudahan Pak Bupati izin dipina mohon ieu mah legowona rencana sareng tujuan alhamdulillah seueur pisan urang tinggal acan salajengna. Harapan ka payun, Pak. Harapan ka payun Orai Tapa sanes sungguh tiasa ngamajengkeun perekonomian tapi bisa ngangkat harkat martabat orang Kabupaten Bandung di mata dunia. Alhamdulillah. Seni budaya kumaha, Bah? Aya wae. Insyaallah. Aya naon we di antara seni budaya? Di antara budaya di dieu dinten ieu wae aya kacapi suling, aya pencaksilat, aya jaipongan. Insyaallah ka payun di dieu teh aya seni anu tos kakonsara ka mana-mana nya Singa Depok. Wah, Singa Depok teu katampilkeun maki keterbatasan. Oh, keterbatasan. Nyata nyangkeun bantosan lah ka ditu engke kuati bangkeun usul segala rupina. Amin. Abah, Pak Uje rupina salah sesepuh di ieu situ sakarep kapungkur mantenna nyata ngaring situ di Kabupaten Bandung di sareng di Sparbutnya urang. Mudah-mudahan saha wae ka pamerintahanna sanes bade nguningakeun naon ka teraos mana sanes ampun paralun. Nanging mah tawis ngarojo dina bidang pembangunan seni sareng budaya nu aya di leresan kampung Bakar Manik. Alhamdulillah. Bah, Wah, penasaran yang ningal tampilan-tampilan di masyarakat. Siapanya? Mangga. Sakitu kabiatur, mudah-mudahan tetap urang dina ieu acara sareng pedas di kita. Dan ieu acara acara langkung maksimal kanggo pemerintahan Kabupaten Bandung. Makar Manik abdi oleh Tapa berhasil. Emprak kerja. Alhamdulillah. Damang juragan? Alhamdulillah. Abah damang, Bah? Damang. Alhamdulillah. Nuju sibuk rupina ieu. Ya, alhamdulillah. Da orang Bandung aslinya. Sareng akang sa, Kang? Jadi. Kang Jadi, Abah sareng? Abah Jana. Abah Yana. Aya akang teh selaku apa namanya? Abdi ti LMDH Desa Makar Manik. LMDH itu apa? Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Wis. Aya Abah pilarsan? Penggarap apa, Kang? Kelompok petani hutan. Kelompok tani hutan. Itu aya garapan-garapanana. Kopi. Kopi di bidang kopi. Bidang kopi. Alhamdulillah. Kasan komplit oge di urusan kampung Arca Manik ya. Arca Manik Makar Manik asa Manik. Desa Makar Manik. Desa Makar Manik ieu komplit berbina ka pemerintahan. Antusias warga masyarakat, kekompakan warga masyarakat, RT RW da oge Bapak Kepala Desa oge Bapak Camat, alhamdulillah ka pemerintahan. Da urang luyukeun cara urang sinkronkeun sareng keperluan. Izin Kang menanggapi acara kegiatan ieu saurnya akang oge nyeri ngarojong memberikan support kumaha tujuanna ka ditu. Oh, mohon kantenan. Margi kegiatan pembukaan wisata ieu mangrupikeun kerjasama antawis perhutani salaku ti pamarentah pusat sareng LMDH gitu nya Lembaga Masyarakat Desa Hutan gitu. Oke panginten sareng pihak swasta gitu. Nah, dina hal ieu tangtos abdi panginten salaku Lembaga Masyarakat Desa Hutan oge sakatanan kelompok tani gitu nya oge warga sekitar ngarojong pisan bawa kerja baktina atanapi nyiapkeun kanggo kegiatan ieu. Utawina membuka lahan ieu nya. Mohon leres. Rencananya tos selami emang seperti sih. Nah, iya Abah nu langkung ieu di dieu di lapangan. Tos selami Bah lapangan ieu seueur para pengunjung Bah. Ya, di
kabungkurek pengunjung mah seueur Seueur wae. Seueur Mari wae. tepatna sae nya namanya naon Mung eta fasilitas Ah. kurang lengkap. Harapan kumaha Kang harapan? Nah, mohon kanggo harapan abdi kitunya dina hal ngamajukeun daerah khususna kitunya di Karmanik Cimacan ieu. Peryogi kerjasama sasarengan. Masyarakat nu tadi teh swadaya bos tinu kerja baktina, bos tinu rojongan keamanan kenyamananana kitunya. Nah, di pemerintahan desa di LMDH oge di perhutani penginten kanggo menciptakan situs atanapi objek-objek wisatana Anu bermanfaat kang warga masyarakat. namun eta pisan anu di Pikahoyong tah kanggo pemerintahanana bau di kabupaten atanapi provinsi atanapi pusat langkung kana rojongan karena infrastruktur mohon bau dina jalan dina penerangan gitunya margi perkawis infrastruktur saja bina upami ku masyarakat mah rupina abot oge. Abot oge. Sabaraha anu kada emutannya. Tamun eta. Sareng ngarojong pisan nu infrastruktur kalaksanakeun wah langkung seueur nu pengunjung. Doa ka pamarentah rupana kumaha cegah, Mbak. Mohon nya panginten abdi salaku wakil ti masyarakat di desa hutan ieu panginten ke pemerintah pangintennya mugia atuh dina hal ngabangun utamina panginten di sisi-sisi leuweung gitunya mari kan sisi leuweung teh mangrumpikeun benteng pertahanan gitunya utamina kota Bandung mah rupina benteng-benteng teh mun pagar-pagarna teh nyata di desa hutan gitunya utamina panginten dina hal ngalestarikeun di hutan gitunya mudah-mudahan orang tiasa dihindarkeun tina musibah gitu amin tina musibah bawa tiasa banjir kahendel nya kahalang teh tamun eta ayeuna cai sakti nuju mahabuna longsor di sabana ku ayeuna ieu penataan jadi asa jadi wawagnya oh kan tenan justru kieu leuweung bakal hejo bakal lestari upami masyarakat di sisi leuweungna sejahtera mari kieu nalika masyarakat sejahtera moal seueur anu ka leuweung boh ngalah suluh atanapi naon margi da teu peryogi suluh gitu peryogi nagas tas terus eta rupina mah leuweung hejo masyarakat tu bakal ngejo ngejo Devina sadaya kabukat lakon insyaallah abi wah hoyong ningali tongtonan garapan dina bidang seni budaya. Naon wae Kang? Mau ninga ka Kang? Mun upami dinu ieu mah di antawisna aya pecak silatna, aya sana kumpul itu nya. di Kendangar. Tuangeunna aya tuangeunna. Upami katuangan nama nya Masih katuangan penataan daerah ya. mohon satos kulub kuwi kulub caun asa aya di dieu Alhamdulillah. Tah eta janten tradisi kang urang. Urang tonton di Adas TV di kita, mudah-mudahan we ieu desa Oraeta Paya Cilangkung Majeng. Amin. Sakitu pahatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah barakatuh. Karena sumbing kasan kasepuhan da urang Bandung Pak misalnya izin abdi hoyong mau ieu we ngobrol ngawangkung sono tos lami pisan. Oge sareng Adas TV tos teu bireuk deui kasan aya inohong ieu di radio. Kang Hadi menurut pandangan kumandang dina ieu kagiatan numutkeun akang nyalir kumaha teh pandangan menurut ieu warga masyarakat kreatif pisan ieu Kang. Tanggapan kumaha Kang? Alhamdulillah pada prinsipnya kecamatan, pemerintahan kecamatan Cimacan, Kabupaten Bandung sangat mendukung sekali. Emprak ngarojo. Oke. Ayana kegiatan ieu alhamdulillah Oraeta Paya biasa udang deui. Udang Oraeta deui. Terus lami tibranya simpuring teh ti payun tahun 2012-an pengetahuannya 2012-an sempet ka dieu aya penelitian jalanan simpuring ti payun janten di kebudayaan di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah ayeuna tos udang deui Oraeta Paya biasa kreatif warga masyarakat. Kunjungan ti masyarakat oge pangintennya sangat antusias. Alhamdulillah kituna urang rojong bisa. Tanggapan akang ning apa? Camat cungking, sepuh aya, panitia aya sepuh. Bagaimana tanggapan? Ya alhamdulillah panginten Pak sadayana ngaturkeun nulisan ka gagas khususna ieu ge balad oge ya. Kapungkur abi mah ya tahun 87 da serang anjeunna. Oh. Alhamdulillah abdi panginten aya ngajegang Pak hiji secara kedinasan aya di kecamatan.
alhamdulillah. Teras pencinta radio aya di Orari aya di Rapi malah dia serang Arif. Nah kumargi gitu panginten nanti nyungkeun pangtosana para pecinta radio Oh, pasti. digemor-gemor lah. Setuju. Jadi orang komunikasi masalah radio nu tadi kembang ke carang akan. Biasa orang berkomunikasi. Akan itu tingkatna ke nasional. Alhamdulillah. Abi percanten ka Arif, ka Pungkur, Penak sareng Pak Anang oge eta. Siap. Di pariwisatanya Mohon. Pak Anangnya Kondusif. Boti Mohon, Cianjuran tamu-tamuan di Cianjuran tiasa di Alhamdulillah. Cianjuran katun pangannya Boti nah gitu Bang Intan mudah-mudahan sekali deh lah sini sangat ngarajung pisan komisi periksaan kedinasan oke Terus Citra Radio sangat pendukung nyapu tanah hejo masyarakat kita kedang Ngejo, eta nu tadi teh. Bagi warga Arbi namahan. Kemudian sobat simkuring di Orari San Rapi komunitas radio hobi oge. Sahabat-sahabat ternyata di tempat sanes naon kutu sumpah. Jadi kanggo ngawaler zaman era digital, mediana aya. Hadas TV kerjasama. Terus di radio na aya. Pacamat na ngarojong. Resep seni sareng budaya ka pemerintah dan masyarakat sarena. Abi gaduh bocoran mantena salah figur anu kanggo ditiru kanggo urang masyarakat. Lahir semangat Pacamat. Di ngarojong ti hadas. Urang bedaskeun. Ya. Nu tadi teh jargona. Yuk. Mekar manik, antik, orai tapa, bedaskeun. Sangkan rakyat tetep makmur. Saya tentunya berterima kasih atas sebuah apresiasi masyarakat di Desa Mekar Manik sebagai Ketua Gerakan Hejo maupun dari Duta Sawala Dewan Kesepuhan Masyarakat Adat. Karena memang posisi Orai Tapa ini bukan hanya terkenal atau menjadi sebuah ikon untuk Kabupaten Bandung dan Jawa Barat, tapi juga memang wilayah Bandung Utara sudah menjadi suatu perbincangan dan sorotan masyarakat karena memang terjadi sebuah kerusakan lingkungan yang luar biasa. Nah, Orai Tapa ini tentunya diharapkan menjadi satu benteng terakhir yang bisa mengingatkan kita tentang bagaimana keseimbangan alam, dan untuk itu tentu kami menghimbau kepada Perum Perhutani untuk tetap menjaga fungsi hutan lindungnya, begitupun kepada masyarakat, dan itu bisa terjadi kalau memang bersinergi antara pihak perhutani dengan masyarakat di sekitar hutan. Namun demikian juga kami menghimbau kepada pemerintah, khususnya Kabupaten Bandung dan Jawa Barat, dalam hal ini kepada Gubernur Ridwan Kamil, kalau memang Bandung Utara mau kita selesaikan bersama, mari kita data tentang kepemilikan lahan-lahan yang selama ini dipandang sebagai pusat bencana dan sumber daripada malapetaka yang mengalir airnya ke daerah Bandung yang sebelah di bawahnya ya. Oleh karena itu saya kira sudah saatnya kita untuk sama-sama mengintrospeksi diri, mereposisi diri dengan segala kejujuran dan keterbukaan. Kita hormati apa yang menjadi hak individu atas pemilikan lahan, tetapi tetap kita perhatikan apa yang menjadi undang-undang lingkungan hidup, apa yang menjadi peraturan KPU dan peraturan-peraturan yang lainnya. Adalah memiliki sebuah sejarah dan kearifan lokal yang tentu diwarisi oleh nilai-nilai leluhurnya. Dan kami meyakini dengan kebangkitan tadi Orai Tapa Hudang, artinya hudang untuk bangkit, dan bangkit bukan hanya bangkit dalam sisi pariwisata, tapi bangkit juga dari sisi kesejahteraan. Dan menghadapi pasca pandemi ini, mari kita berdayakan, tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak bisa kita upayakan untuk kesejahteraan rakyat. Ini mengapresiasi atas dukungan dan tidak mungkin tanpa peran serta dari media, dan khusus kepada Hadas TV yang selalu menjadi corong daripada kepentingan masyarakat dan pemerintah untuk tetap
berada di udara dan tetap jaya ya. Terima kasih.